jalmi-jalmi anu jadi kieu carita aya di dieu. Ah, jadi terus di tempat ngecamp terus turun di puncak teh tempat ngecamp teh sekitar jam 5-an lah, jam 5-an. Akhirnya rencangan abi 4 orang keserieuan kokonyol pakaseun jeung kureuwas oge sih. Mah ieu balik adalah dia. Hiji, hiji, 2, 3, 4 ieu Mang Iki, si Abah, si Lihun, si Onday di pasar terus di puncak ke tempat camp di pasarnya hadapan pasar Bubrah. Ka ditu turun ka New Selo ka base camp. Ka base camp turun ngan ukur meuli gorengan, ngan ukur dek meuli gorengan jeung ngecas HP ngan ukur meuli gorengan dek ngecas HP. Da kitu teh teu nyaranak powerbank nya, teu nyaranak powerbank da pokona persiapan saayana bae. Kadinya kitunya turun ka handap ka base camp, turun hungkul ngan ukur meser gorengan jeung ngecas HP hungkul. Tuh katanya teu pernah kitu sanes kantos ngalaman kitu. Da pokona mah kieu ya, cek bapak senior ieu teh nya palaan ieu teh nyarita kitunya pas di Bandung di gunung teh. Nyarita rerencangan senior-seniorna teh. Teman-teman saya, anak-anak buah saya, jadi cenah anak buah jadi rekan-rekan saya cenah. Dari pasar Bubrah turun ke Neo Selo ke base camp cuma beli gorengan balik lagi ke atas. Karagekeun atuh eta nu senior teh. Konyol lain konyol maksudna teh percarayaeun gitu teu percarayaeun atuh. Akhirnya teu percaya kumaha atuh nya. Pendaki senior wae ge dukanya belum tentu tapi duka eta mah nya mungkin di nu sanes ge kantos itu ngalamannya. Eh hal anu asa moal kitu dilakukeun kitu nya ngan ukur meuli gorengan jeung ngecas kitu nya. Terus kaluhur deui ari ieu atuh ieu pendaki pendaki ka Karek atuh nya di nya naik gunung ka Karek. Ayeuna di Pasar Bubrah ka New Selo teh aduh jauh pisan atuh. Jauh pisan lain pertengahan perjalanan deui atuh lain pokona mah. Pasar Bubrah ka New Selo teh atuh geus hampir mau tidak 100% mah 80% lah, kayaknya 80% atau perjalanan. Nah, caritana teh jadi aya pikasinan oge kitu sieuna teh jadi si udah karek jadi teu apal tata cara gitu jeung teu apal kumaha situasi para pendaki gitu. Jadi mantanna teh dipantau pas turunna mah teu dipantau da. Turunna mah disangkana teh pendaki nu karek muncak nu bade turun anu ngecamp-na di mana gitu di pos sabariji gitu. Nah, pas naik deui di Neo Selo nya ka Pasar Bubrah ka tempat tenda loba nu marlongkeun jadi teh disangkana teh jadi penyusup gitulah disangka penyusup soalna kan ayeuna tuh sok teu nyandak alat-alat gitu nya nyandak alat-alat naon di pas di Neo Selo ka Pasar Bubrah gitu nya. Jadi aya dugi ka base camp dugi ka base camp dugi ka tenda teh nya ka tempat ngecamp teh wengi asana mah 05:30 wengi gitu nya. Di perjalanan teh nya anjeunna teh daek nyarita gitu nyarita teh pas saya di perjalanan bade pulang dina bus menemukan sesuatu anu janggal gitulah nya yang mau dibilang mistis gitu. Ini insyaallah nya lamun aya acan teh mun aya waktu jeung dua ieu teh hiji, 2, 3, 4 ieu mun aya waktu urang ajak ieu nya urang ajak bercerita pengalaman urang ajak podcast kitu nya. Urang ajak cenah nyaritakeun pengalaman pas kejadian naon teh turun di Pasar Bubrah ka ieu New Selo anu meuli gorengan gitu jeung ngecas HP gitu. Hal anu kumaha gitu nya mun disebutkeun mah gitu. Nah, itu cerita pertama abi naik